Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sugri para wargi, Komandan Ramang, mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangata ina sim kuring baris neraskeun hanca dina dongeng Sunda si Emin Jawara Gagah dina bagian anu ka 10na. Derah kasadayana mararanco. Si Barong jeung si Karman hari teh ngaguheur sare, anu boga warung teu bisa kukumaha teu wadi ngahudangkeun nya nu antuk nama Mauli jeung Mbah Odin harita nutupkeun warungna. Manehanana harita koloyong weh ka kamarna masing-masing. Sabada ka kamarna harita kaluar deui tinggeus naon, tinggeus diskusi meureun ting kumaha. Mauli jeung Mbah Odin harita kapancuran heula mandi cigana nama da geus kita tadi manehna teh garawe teh isu keneh nepikeun ka harita can mandi kebrus harita mararandi. Sabadana mandi mah balik di kadinya terus harita disalin ku baju anu bersih. Si Barong jeung si Karman mah harita ngaguheur we sare manikeun ka kerekna ge nyegrek manikeun ka tari kadenge kaluar oge. Sedengkeun di tempat-tempat anu sejena di dinya warung-warung anu sejena aya anu muka aya anu henteu. Mauli jeung Mbah Odin sabadana geus disalin mah harita bebeja ka babaturanana bebeja kanu sejenna yen aya jalma cenah nyatana si Barong jeung si Karman anu talengesna ka bina-bina. Pupuh lemur nyatana Mang Jamhur jeung saurang deui nyatana si murod-murod teh harita manehanana balik ka imahna. Tujuan utamana memang erek ngajual hayam si murod teh tapi kabuktianna mah boro-boro ngajual hayam lebareun si murod oge ngajual hayam teh. Lantaran geus sababaraha kali tarung eta hayam teu unggul jeung unggul bae. Jadi lamun misalkan dijual mana teuing haneueulna jeung lebar deui. Dina peuting harita mah nyatana pupuh lamur Jamhur jeung Mang Murod harita ngumpulkeun para pamuda. Diskusi musyawarah yen aya jalma jahat cenah datang ka dinya anu katelah si Barong jeung si Karman. Ya sebenarnya mah can nyahoan ngaranna mah saha. Can ngenalkeun diri si Barong oge ka pupuh lamur nyatana si Jamhur teh. Ngan anu jelas mah aya jalma jahat si Barong si Karman teh. Dina peuting harita mah para pamuda jeung jalma-jalma sejenna harita geus siap siaga we bisi ti ama si Barong jeung si Karman teu nyieun kakacauan. Tapi buktina mah geuningan nepi ka subuh oge teu aya kajadian naon-naon lantaran si Barong jeung si Karman teh tibra sare meuni kerkeran. Udang-udangna oge kisaran jam 6:30 mun ditungku jam mah manuk-manuk oge geus rarecet dina tatangkalan geus haliber geus neangan kadaharan sedengkeun si Barong jeung si Karman mah kakareng ngulisik. Kaseraban atawa kasinaran ku panon poe ku cahaya panon poe teu belah wetan meunikeun ka nyebrot kana beungeutna. Allah, geus isuk deui geuning Karman euy udang euy. Udang. Aduh, hati ku seger ieu molor segena euy. Si Barong jeung si Karman harita diuk saterus maluak liuk. Nu boga warung nyatana mah Uli jeung Mbah Odin harita geus nguprek deui bae masak. Seungit-seungitna pasakanana geus kaambe ku si Barong jeung si Karman. Si kayaning ngagoreng lauk, goreng sambel, goreng oncom, tahu, tempe, jeung rea-rea deui. Allah, seungit euy mak. Jeung lah mah sapiring mah sangu mak. Aduh, ngeunah ieu pedo jeung barang dahar ieu ka karahudang. Geus disadiakeun dahareun. Aduh, pedo ieu. Hayu buru sadiakeun mak. Mauli jeung Mbah Odin silih teuteup. Ku kitu teh mah geus ngarti. Pasti da eta jalma teh cenah moal mayar. Nu kamari ge can dibayar. Ngomong nama kapan nungguan heula hayamna si Murod teh ya. Tapi buktina si Murod jeung Jamhur teh can datang ka dinya. Mauli jeung Mbah Odin kulantaran sieun teh nya dibere harita dahareun. Sangu saboboko deungeunana yah pokona mah mantep we. Si Barong jeung si Karman teh sameme ka cai teh langsung we bek deui dahar. Meunikeun ka ponyo naker eta daharna teh. Sabadana si Barong jeung si Karman beres dahar.
Harita anu datang kadinya aya kena 10 jalma na dipimpin ku Pupuh Lemur nyatana Mang Jamhur katut si Murod harita aya tapi hayam dina waktu harita mah teu dibawa ku si Murod. Jalma-jalma menikeun ka rajeng narangtung di buruan warungna Mauli. Pok harita Mang Jamhur. Anjan. Dewek ayeuna datang deui ka hareupeun nanti ka. Pasrahkeun diri anjeun waan. Mun teu mah hayang salamet. Lamun mung salamet mah teu naon lah. Tapi beheung bakal sapat, sokor sarua bakal sabat, leungeun bakal sapat. Si Barong jeung si Karman harita ngararet kanu cumarita ari pek teh bener loba jalma. Pangareupna Pupuh Lemur nya teh Mang Jamhur harita. Mauli jeung Mbak Odin ngarasa bungah lantaran Jamhur geus kadinya, si Murod oge aya di dinya. Mang Uroh oge anu eleh ngandu hayam teh aya di dinya. Para pemuda oge aya sing selegreng mawa pedogna jeung mawa pakarangna masing-masing. Arajan kabeh lain tandingan dewe goy lain. Dek sakumaha oge ngalawan. Nyamal kuat atuh ngalawanan dewek mah. Wah, mal kuat. Jadi montong macam-macam, syete montong macam-macam. Si Barong jeung si Karman harita nangtung saterusna mah ngadeukeutan atawa kaluar ti warung nama Uli. Sabadana harita adu hareupan jeung jalma-jalma katut Pupuh Lemur nyetana Mang Jamhur teh apok si Barong cumarita deui. Dengekeun ku aranjeun kabeh, cucunguk sia. Dewek anu katelah si Barong teh. Si Barong si kilat setan. Tah ieu bala dewek si Karman si gegenir sakti. Pernah ngadenge teu ngaran dewek ah? Aing geus sababaraha kali ngagempur pilemuran geus jadi kekuasaan aing di lemur ieu mah. Di lemur bahade toge geus taluk aing mah. Jadi mun teu mah sia hayang taluk ka dewek ya teu naon lah. Urang tarung urang buktikeun saha di antara urang anu pangjagona. Tetelah anjeun teu nu katelah Barong teh nya. Dewek mah teu sieun teu sieun. Ceuk jalma sejen harita anu aya di kikireun Mang Jamhur cumarita kitu. Teu naon teu sieun mah tapi deuleukeun we leungeun dewek ieu bakal ngepret ieu kana beungeut arajeun kabeh. Masalah penting tadi dican beres tah eta tah. Si eta teh sangaranna teh. Si Murod teh mana? Si Murod mana? Bang mayarkeun goblok kita teh sia. Majar teh sia dikang jual hayam mana penting teh datang. Sieun ku dewek eta kumaha sia teh. Si Murod harita nyumpur di tukangan jalma-jalma. Pang tukangna da sieunun. Sinekeun Mang Jamhur harita pok cumarita. Barong. Andika kudu ingkah balilahan teh dieu, ulah aya di dieu. Mun bisa mah ulah pipileueun kana urusan kula kabehan di dieu. Cung, mantok ti dieu. Montong aya di dieu. Mun teu eta banget, ku aing dicajag. Eta leungeun ku aing dipotongkeun. Aduh, eta cumarita hipo pisan eta. Sok bisa mah, motongkeun beheung aing sok bisa mah. Bodog mana sok ka dieu datangkeun bodog siluman oge. Bodog emas ge sok maju. Si Barong harita ngadeuketan malahan mah beuki deukeut jeung Mang Jamhur katotua dia baladna. Jalma-jalma harita sing serepet ngolugas bedogna serepet gulap. Serepet gulap. Sok sanajan harita teh penon poecan luhur tapi da geus katingali atuh seseukeut bedog teh menikeun cacing burilak. Mauli jeung Mbah Udin harita nempok kitu mah geus pasti becen bakal aya kaributan. Jalma-jalma sejen oge anu aya di warung-warung deukeuteun di dinya. Tatanggana Mauli harita kalaluar lantaran loba jalma di dinya geus pasti bakal aya kaributan. Sok kadikeun ta. Dekana naon pilihan we atuh sok. Murod mana sia? Modok sia mana Murod? Bisa dek ngade kana beheung sok nya.
Mang Jamhur jeung wadia balada harita teh cecingeun kulantaran si Barong teh nang tang atuh hayang dikadek harita cilung harita aya opat urang anu kadeukeutan ka si Barong teh asa-asa hiuk belug harita dilugaskeun kadekeun kana bangetna si Barong kana sirahna kana dadana wah macam-macam ya pokokna nama tapi metak heran jeung metak aheng atuh da pikeun jalma-jalma anu nyerang dina waktu harita hiuk terang malahan mangampul eta bedog teh teurak kana pakulitan si Barong. Mang Jamhur jeung anu sejenna harita meningkeun kareuwas burial bencalik atuh da lantaran nampu jalma anu wedog teu keuna teu teurak ka bedog. Jajeng deui oge moal teurak. Dewek boga ilmu wedog dulu goblok. Ari sia boga ilmu naon ku aing disintrik oge sia ngaceleng raya. Si Barong harita ngolepa saterusna mah harita nyintrek dadana baladna Mang Jamhur. Dan saukur disintrek harita ngagunakeun tenaga lapis anu rada rosa harita masih Barong hiuk celepet kalayang eta jalma teh ngan saukur disintrek harita ngacengkang ka tukang kedabut harita mebeut si Barong harita mengagunakeun ilmuna rada luhur lantaran sangkan jalma teh ngacengkang lamun biasa nama tara nepikeun ngajengkang kitu kabuktian we si murud oge ditenggel harita nepikeun ka ngajengkangna teh henteu jauh tapi harita mangan sakur disintrek ngagunakeun elmuna harita menikeun ka mentalna teh rada jauh kedabut harita eta jalma teh mebeut saterusna eta jalma teh ngutakeun ke ti lambaran kusakitu oge Mang Jamhur jeung wadia baladna bisa ngartieun si Barong teh mipanda ilmu anu luar biasa hebat seleuna harita si Karman ngadeuketan tah ayeuna bagian aing yo, sanu nek tarung jeung aing yo. Hayang digebugu geunir yo. Banget sia bakal bencar yo. Hiya. Cerenat si Karman harita ngolepat. Saterusna mah harita dengelkeun gegenir ka saurang pamuda. Launan sih lantaran sieun paeh maksudna mah. Sok bisi be cenah. Saurang pamuda teh paeh ku si Karman oge dina waktu harita mah teu niat maehan. Tapi harita mah ngan biasa bae neungeulna teh make tenaga anu biasa henteu tarik teuing. Hiuk copet, cumpalik julaid kedebut. Pamuda teh harita langsung mebeut saterusna mah teu inget bumi alam. Eta jalma teh pingsan ngan ku sakali neungeul komo lamun ngagunakeun tenaga sapinuhna wah jigana bencar eta sirahna. Popoh lambur nyata Mang Jamhur jeung jalma nu sijina harita ngadak-ngadak sieun atuh langsung mundur. Rada jauh harita mundur naonge. Sedangkan jalma anu ngagolepak mah harita diantepkeun bae. Hei anjeun sangaran Andika teh popoh lambur. Sok burung nyamperkeun ka dewek sia. Lamun taluk aman, lamun teu taluk wah sia kojor ku aing. Mang Jamhur harita undur-unduran saterusna mah harita burung beung we harita lompat tinggalkeun eta tempatan dituturkeun ku para pamuda babaturanana. Tapi si Barong jeung si Karman oge harita teu cicingan. Curenat. Geus terila atawa terila oge harita si Barong jeung si Karman teh geus ngahalangan kana jajalaneun Mang Jamhur jeung wadia baladna. Jurula celik. Deka mana sia teh deka mana? Deka mana sia? Karawak si Barong harita nya nyeklan samleh bajuna Mang Jamhur si Karman oge sarua nyekelan bajuna pamuda babaturanna Mang Jamhur. Mang Jamhur harita ngaprak dina waktu harita mah sieun lantaran bisi dipaehan. Dika mana sia, dika mana sebutkeun ngaran sia teh saha goblok. Sia galakeun dek mabur tangkurak sia. Ngaran kula Jamhur Kang hampura Kang hampura aduh hampura. Gosya teh Jamhur. Koyana sia teh mimiti ayeuna. Anjeun kudu jadi balad kula. Mun teu jadi balad, ku aing diratakeun kabehanana ge imah-imah di dieu diratakeun dihancurkeun ku aing. Ku sakali we ngambuskeun leungeun ieu. Bakal hancur kabehanana oge. Jadi aranjeun kabeh montong aya nu ngalawan geus we nu patuh ka dewek. Engke ku dewek bakal diajarkeun jurus-jurus anu hebat. Ku sia teu kadeuleu tadi jurus aing. Tah sia ge bakal seperti kitu. Bakal jadi jalma anu hebat, tur sakti mandraguna. Ngadengeun ceritaan si Barong sabener kitu, si Jamhur harita jeung wadia baladna katajieun ari dek dibere ilmu mah, tungtung nama harita kedeprak
kabehanana harita dariuksa terus nama harita acong-acongan minta ampun ke si Barong jeung ka si Karman. Ogo we atuh si Barong teh kacida bungahna si Karman oge bungaheun. Erong namunikeun rebeh-rebeh we lantaran ayeuna mah geus pasti bakal loba pengikutna, loba baladna. Geus pasti we gampang dina masalah dahar mah. Kana dahar bae si Barong jeung si Karman mah jeung kana masalah bikang. Mun masalah dua eta kacumpunan maka aman tentrem moal aya keributan naon-naon. Alus maraneh kabeh geus nunjukkeun ka dewek yen aranjeun kabeh teh talu. Teu mimiti ayeuna dewek deuk cicing heula di dieu. Wayahna we sadiakeun kadaharan, sadiakeun itu jeung ieu. Mun bisa mah sadiakeun imah kosong euy. Jeung eusina awewe hiji. Bener teu? Karman teu? Bener Kang, kudu disadiakeun dahareuna jeung kudu disadiakeun wanojana. Pedo kitu mah. Di Jamhur harita bisa paham jeung ngarti. Bangga disayogikeun ku abdi sadayana Kang. Ayo teh ayeuna mah urang ka bumi abdi we ayeuna mah kerompok heula. Keun we masalah anu wangi mah keun we karugian si Mauli. Kula bakal dibayar. Tidak naon lah. Dek oge geus nyaho sia teu bakal mayar. Ayo lah. Urang ini teh ka imah sia bro. Si Barong jeung si Karman harita ngajakan ka papuhula murnitan Mang Jamhur teh sangkan ka imahna Mang Jamhurnya. Saterusna mah harita Mang Jamhur teh ngajakan leumpang ngajakan ka si Barong katut ka si Karman ka imahna. Diringkeun harita ku para pamuda, diringkeun oge ku jalma-jalma anu hayang milu cenah panasaran kana eta kejadian. Dari lantaran Mang Jamhur tetep iwa ka imahna, di imahna harita aya pamajikanana, aya anakna. Anakna Mang Jamhur teh kabeneran geulis dia atuh puguh we si Barong teh kabitaeun. Wah, geuningan aya anu geulis euy Mang Jamhur, ngasela eta tah budak eta tah keur kula kumaha tah meunang teh ya. Keun we kahirupan anjeun aman, ku dewek dijamin aman. Moal aya jalma anu macem-macem ka nikah lantaran dewek anu bakal panghareupna yang hareupanana. Mun teh mah eta budak teh dipikeun ka dewek kitu ngalamun teh dipikeun wah wayahna we. Wah aing meureun sia bakal dipaehan Jamhur. Mang Jamhur harita sieunneun. Daek teh daek harita kudu masrahkeun anakna anu geulis. Pamajikan Mang Jamhur rada sedih harita mah lantaran aya jalma jahat kadinya tur menta anu jadi anakna. Nya kula mah ngiringan Kang. Kumaha Kang eta mah atur-atur. Mun teu mah Kang ngayangkeun jadi anak kula nya sok we ari ka angge mah. Nuhun pisan euy Jamhur. Ari kitu carana mah. Mana pamajikan anjeun teh ieu. Punten Bibi. Eta budak teh geulis, kumaha mun teh mah keur kula we lah gitu. Keur maturan kula dek dibikeun moal ieu. Mun dibikeun meureun Bibi jeung si Jamhur teh aman. Hayang harta benda dek dibere gitu. Lamun teh dibikeun wah jika nama bakal beres dina poe ayeuna ge yeuh. Nyawa beres. Pamajikan Mang Jamhur anu ketelah mama harita arenjag oge ku pamentana si Barong di waktu harita. Anakna anu ketelah Waro harita Nyi Waroh teh umurna teh 14 tahun. Pangawakana gede montok gelis. Nya di zaman harita mah 14 tahun teh geus kawilang dewasa gitu. Bi mamah teu bisa majar kumaha dari zaman harita mah kitu. Daek teu daek harita pikeun nyelamatkeun diri nya berarti kudu nurut. Nyi Waroh oge harita teh kudu nurut lantaran mun teu nurut indung bapana bakal jadi dipaehan ku si Barong. Ya sabada kitu mah Mang Jamhur teh nyadiakeun imah pikeun si Barong. Kebeneran memang aya di dinya tatanggana. Tatanggana Mang Jamhur aya di dinya ku Mang Jamhur diusir. Ku Mang Jamhur diusir cenah pindah ka tempat anu sejen. Ya, teu majar kumaha atuh. Daek we diusir lantaran mun teu kitu teh masih Barong bakal ngamuk cenah. Kapaksa we tatanggana teh pindah ka tempat anu sejena atawa ka imah anu sejena. Si Barong harita nyicingan eta imah jeung si Karman.
dibarengan jeung ku hiji wanoja nyatana Nyi Waroh teh. Si Karman oge menta ka Mang Jamur hayang wanoja cenah hayang wanoja pikeun maturan dirina. Nya ku Mang Jamur teh pangniangankeun wanoja anu sejena. Geus meunang mah harita dipasrahkeun ka dinya. Dina zaman harita mah geus teu aneh jalma-jalma teh seperti barang bae dialung boyongkeun, dibikeun, dikitu dikieu seperti barang bae. Teu aneh harita mah memang kitu. Disaprak harita si Barong cicing dirinya jeung Mang Karman atawa jeung si Karman didinya. Dina masalah kadaharan mah si Barong jeung si Karman geus dijamin didinya. Pokona nama unggal poe teh dahareun sok aya wae. Sok sanajan teu jeung deungeunana teu jeung hayam wae gitu, tapi sok digantian ku anu sejenna. Si Barong jeung si Karman kadang-kadang masuk menta deui dah hayang anu ngarareuna. Bekirila si Barong jeung si Karman teh cicing didinya teu karasa harita. Geus aya kana 6 bulanna cicing didinya. Nyi Waroh oge geus biasa deui sasarean atawa babarengan jeung si Barong teh geus dijadikeun salakina we. Malahan mah babaturanna Nyi Waroh oge nyatana anu sok bebarengan jeung si Karman awewe geus biasa deui. Urang kocapkeun atuh ieu carita teh dina hiji mangsa atawa dina hiji poe. Isuk-isuk harita. Si Barong jeung si Karman harita keur kumpul bae, pok harita si Barong cumarita. Karman, poeana we, dina poe ayeuna mah ajen kudu liar euy. Kudu neangan barang anu sejen ya, kudu neangan duit jeung perhiasan anu sejen. Jajah tempat-tempat anu sejena, kumaha bisa kaharti kumane? Kaharti Kang, keun bae lah. Kula bakal ninggalkeun ieu patempatan, lemur Cipanglai dek ditinggalkeun heula, kula dek ngajajah tempat anu sejenna. Ngan kade ye, majikan kula ulah diome ku akang ye, nu kula mah milik kula. Ya moal atuh ari sia. Kula mah leuwih geulis tunggal Nyi Waroh mah leuwih geulis anu sia mah gemek piraku aing daek. Lieur sugan sia. Heuh lah, mun kitu carana mah dina poe ayeuna ge kula mah nek miang. Nek ngajajah lembur-lembur anu sejenna. Cenah mah di tempat sejen aya jago. Sugan we atuh. Kula teh bisa paadu jeung eta jago penasaran kana elmuna. Ngan lamun misakeun anjeun teh teu hasil, buru-buru balik. Ku kula dilawanan eta jalma teh. Ya sabada kitu mah si Karman teh singkil nyadiakeun alat-alat nyatana gegener saktina teh jeung baju sacukupna. Sabada kitu mah si Karman teh harita miang ninggalkeun lembur Cipanglai. Teu poho sameme endi teh amitan heula ka awewena atawa anggapelah pamajikanana. Sabada kitu mah harita leos ninggalkeun eta patempatan. Mang Jamur oge jeung wadia baladna apaleun yen si Karman teh ninggalkeun eta patempatan. Mang Jamur kitu-kitu oge teu ridho jeung teu ikhlas lantaran lemburna teh diranjah atawa dikawasa ku si Barong jeung si Karman. Tapi dina masalah kebiasaan mah nyatana ngadu hayam teh tara elat eta mah unggal poe oge ngan ngadu hayam we di eta lembur teh. Geus kasohor yen lembur Cipanglai mah sok ngadu hayam jeung ngadu hayam bae. Malahan mah ti tatangga lembur anu sejenna sok daratang ka darinya. Mun teu mah eleh nyawayahna be meureunna da kitu nasibna. Mun unggul harga hayam jadi naik, bisa dijual ka banar. Waktosna parantos saep kaum dangu. Wilujeng kantun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.